Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Adabu Maria adab-adabana perkara bayna tuluhi samsi diantara bijilna panon poe ila zawali nepikeun kalingsir panon poe. Wa idza tolaat mangka di mana-mana bijil naun asyamsu panon poe wartafaat sareng naik itu samsu. Qadzarum hindina sakira-kira satumbak pasoli mangka salat anjeun rakaataini kana 2 rakaat. Wadhalika ali itu fi'lu rakaataini. Wadhalika sareng ari itu fi'lu rakaataini teh eta inda zawali waqtil karohati nalika lingsirna atanapi beakna waktu makruh, nalika hilangna atanapi beakna waktu makruh, lisolati pikeun solat painaha mangka saesuna solat eta makruhatun dimakruhkeun min ba'di faridatin tegisna sabada ayeuna faridati subhi, tegisna dina sabada kaparduan solat subuh. Ilartifa isyamsi dugikeun ka ayeuna naikna panon poe. Wa idza adha mangka di mana-mana caang non annaharu beurang wa madha sareng liwat min huti itu nahar non qaribun ayeuna deukeut min rubihi tina saparapatna itu nahar. As-sholi mangka salat anjeun salat duha kana salat duha arbaan kalawan 4 rakaat. Awasitan atanapi 6 rakaat, awasamanian atanapi 8 rakaat, masna bari 2 rakaat 2 rakaat. Pakot nukilat maka nyata-nyata tos ditukil. Naon hadhil adadu ieu pirang-pirang bilangan kulluha tegasna sakabehna adad. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu sareng ari salat eta khairun ayeuna sae kulluha tegasna sakabehna salat. Paman syaa mangkari saja meta syaang rasakeun man pal yastaksir mangka kedah nyeureurkeun itu man wa man syaa jeung ari saja meta syaa karep man pal yastakil mangka nyeutikeun man. Palaisa mangka teu aya Palaisa mangka teu aya eta baina tuluh isyamsi di antara bijilna panon poe wa zawali sareng lingsirna panon poe. Naon rotibatun kabakuan atanapi katetepan. Rotibatun kabakuan minas sholati tina salat ila hadihi angin ieu salat duha sareng isyraq. Ila hadihi angin ieu salat duha sareng isyraq. Mangkari perkara padula anu leuwih itu ma an hati itu duha min auqatika tina pirang-pirang waktu anjeun. Eta palaka mangka eta tetepikeun anjeun pihina itu ma arbaung halatin ari 4 pirang-pirang tingkah. Al halatul ula ari tingkah anu awal wahia ari ieu halatul ula teh tal afdalu anu pangutamina. Eta antasrifahu mulahkeun anjeun kana itu ma teh pitolabil ilmi dipake nyuprih ilmu. Andapian manfaat bidini ke agama dunal puduli henteu ilmu anu ayeuna tambah, henteu ilmu anu ayeuna tambahan sanes ilmu tambahan kitu. Alladzi akaba anu ayeuna nutupan atanapi ayeuna minat sanasu manusia alaihi kaitu lati wasamu jeung padangaranan itu nas kana itu ma teh ilman kana ilmu wal ilmu nafi sareng ari ilmu nu manfaat eta huwa ari itu ilmu nafi eta ma ilmu yazidu anu bakal nambahan itu ma bi khaufika dina sieuna anjeun minallahi ku Gusti Allah taala wa yazidu sareng nambihan ma bi basiratika dina ayeuna mata hate anjeun. Atanapi bibasa teh dina paninggal anjeun ya. Dina paninggalna anjeun biuyubi nafsika kalawan pirang-pirang celana diri anjeun. Wa yajidu sareng nambahan itu ma pi ma'rifatika dina ma'rifat anjeun. Bi ibadati rabbika dina ngaibadahan pangeran anjeun.
wa yuqallilu jeung nyatikeun itu ma min rubbatika tina resepna anjeun fi dunya kana dunya wa yajidu sareng nambahan ma fi rubbatika dina resepna anjeun fil akhirati ka akhirat wa yaftahu sareng mukakeun ma basyirataka kana paningal anjeun biapati amalika kalawan pirang-pirang ayeuna bahayana pirang-pirang amal anjeun hatta tahtarija sehingga karaksaan jeung min hatina itu apat wa yutliuka sareng ayeuna nempokeun itu maka anjeun ala makanya di syaitani kana pirang-pirang tipu dayana setan wa gururihi sareng ayeuna tegasna tipuana setan wa kaifiyati talbisihi jeung ayeuna pertingkahan atanapi tata cara nyamarkeuna atanapi nipuna itu si setan ala ulama isu ika ulama su hatta arodohum sehingga ayeuna yang harapkeun atanapi madepkeun itu setan ka itu ulama su limaktilahi kana beduna Allah limuktilahi kana beduna Allah ta'ala wasuti sareng tegasna beduna Allah haisu akalu dinasa kira-kira ngalap itu ayana ulama su adunya kana dunya bidini kalawan agama wa tahudu sareng ngajadikeun itu ulama su al ilma kana ilmu dari atan kana sebagai lantaran wasilatan tegasna lantaran ila ahdi amwali salatini pikeun nyokot pirang-pirang hartana pirang-pirang penguasa wa aqdi amwalil auqafi sareng ayana ngadahar pirang-pirang harta pirang-pirang waqaf wa yatama sareng pirang-pirang jalma yatim wal masakin sareng pirang-pirang jalma miskin wasoropa sareng ayeuna nyondongkeun atanapi molahkeun setan himmatahum kana sejakna itu ulama su tulana harihim kana jerokna atanapi lamina beurangna itu si ulama su ila tulabil jahi pikeun nyupri kapangkatan wal manzilati sareng derajat fi qulubil khalqi da pirang-pirang hatena makhluk wattarahum sareng ayeuna maksa itu setan ka ulama sudalika kana itu sarful himmah ilal muraati pikeun pamer wal mamaroti sareng perpadu memusuhan tanapi debat wal munaqasyati sareng ayeuna ngritik bil kalami dina omongan wal mubahati sareng ayeuna berbangga diri wah dari itu ayeuna kitu wahadal panu atuh sakalikeun wahadal panu jeung ari ieu pan teh minal ilmin napi tina ilmu nape teh eta qad jama'na tos ayeuna nyata-nyata ngumpulkeun kami kana itu hadal pan di kitab Ihya Ulumuddin tina kitab Ihya Ulumuddin fa in kunta makalamun aya anjeun teh eta min ahlihi ti ahlina itu ilmu nape wahasil maka ngahasilkeun anjeun kana itu ayeuna wahasil ngahasilkeun anjeun kana itu hadzalpan ngahasilkeun anjeun kana itu hadzalpan wa amal sareng ngamalkeun anjeun bihi kalawan hadzalpan summa allamahu telas ayeuna ngajarkeun anjeun ka itu kana itu hadzalpan wa sareng ayeuna ngajak anjeun ilaihi kana itu hadalpan paman mangkari sajal meta alima uninga eman dalika kana itu hadalpan wa amila sareng ngamalkeun eman bihi kalawan hadalpan summa allamahu terasa ayeuna ngajarkeun eman kana hadalpan wada'a sareng ngajak man ilaihi kana hadalpan padalika mangkari itu man teh eta yud'a bakal digero adiman sebagai jalma nu agung adiman kana sebagai jalma nu agung pi malakuti samawati di kerajaan langit bisyahadati Isa kalawan kasaksiana Nabi Isa alaihissalam
Paida parokta mangka di mana-mana beres anjeun min dalika tina itu hadalpan kulihi tegasna sakabehna hadalpan wa parokta sareng beres anjeun min islahi nafsika tina nabaguskeun awak anjeun dohiron boh dohirna wa batinan sareng batina wa fadula sareng ayana leuwih wa fadula sareng leuwih naon syai'un hiji perkara min auqatika tina pirang-pirang waktu anjeun palaba samangkan teu bahaya eta maujud teu naon antas tagilasi nyibukeun anjeun bi ilmil madhabi kalawan ilmu madhab bil fikih dina ilmu fikih li ta'rifa supaya uninga anjeun bihi kalawan ilmin madhab al furu'a kana pirang-pirang cabang masalah an-nadirata anu langka bil ibadati tina pirang-pirang ibadah wa tariqat tawassuto jeung ayeuna kana jalan-jalan nengah-nengah bainal khalqi antara makhluk bil khusumati dina pirang-pirang papasyaan in kibabihim nalikana madepna itu khalqi ala syahwati kana pirang-pirang syahwat padalika mangkari itu istiqbal aidon deui badal pirogi sabada beres min hadhil muhimmati tina ieu pirang-pirang ayeuna pasujaan teh eta min jumlati min hadil muhimmati tina ya pirang-pirang perkara nu penting weh gitu eta min jumlati furudil kifayati tina jumlahna atanapi bagiana pirang-pirang fardu kifayah fa indaatka maka lamun ngajak ka anjeun naon nafsu ka nafsu anjeun ngajak ka anjeun naon nafsu ka nafsu anjeun ila tarkima kana ninggalkeun perkara ada karena hunutos nutur kami kana emak minal aurodi tina pirang-pirang wirid wal adkari sareng pirang-pirang zikir istiqlalan karena milang-milang berat dalika kapikeun itu mah alam mangka kedah uninga anjeun anna syaitana saesuna setan allaina anu dilaknat eta qaddasa nyata-nyata geus nyamarkeun setan pikol bikana teh anjeun ada pina kana penyakit anu hese ubarna atanapi penyakit kronis wahwari tuda adapin eta hubul mali cinta harta wal jahi sareng cinta kapangkatan wa iyyaka mangka kedah nebihan anjeun antag taro katipu anjeun bihi ku si setan patakuna mangka bakal aya anjeun teh eta duhakatan jadi bahan geuh-geuyan jadi bahan ayeuna seserian lahu pikeun setan payuh likaka maka bakal ngaruksat setan ka anjeun wa yusiro sareng bakal ngahina-hina setan min ka anjeun fa in jarabta mangka lamun nyoba anjeun nafsaka kana nafsu anjeun muddatan dina hiji mangsa fil auradi dina pirang-pirang wiridan wal ibadati sareng pirang-pirang ibadah kanat mangka aya itu nafsaka teh eta latas kiluha henteu milang-milang berat anjeun kana itu aurat kaslan karena arah-arah kedul anha tina itu aurat lakin doharot tetapina dohir non rukbatu ka resepna anjeun pitahsilil ilmin nafi dina ngahasilkeun ilmu manfaat walam turid sareng teu ngarepkeun anjeun bihi kalawan itu ilmu nafi illa wajhallahi ta'ala angin karena arah-arah Allah ta'ala wa daral akhirati sareng ayeuna desa akhirat padalika mangkari itu tahsilul ilmi eta abdul leuwih utami min nawafilil ibadati tina pirang-pirang ibadah sunat mahma sohat dina samang-samang sah naon aniyatu atanapi benar mahma sohat dina samang-samang sah benar naon aniyatu paniatan walakin syaud tetapina ari tingkah tanapi perkara tetapina ari perkara eta teh tapi sihati niati tergantung dina sahna niat wa ilam tasih maka lamun teu sah itu niat bahwa mangka ari itu tahsilul ilmi eta ma'dinu gururil juhali jadi sumberna katipuna pirang-pirang jalma bodoh jadi sumber katipuna pirang-pirang jalma bodoh wa muzillatu aqdamir rijali sareng tempat
kapelesetna pirang-pirang dampal sampeana jalma-jalma pilihan. Al-halatus saniyatu ari tingkah nomor kadua eta Allah takdir tekawasa anjeun ala tahsilil ilmin nafi'i pikeun ngahasilkeun ilmu nu manfaat bidini dina agama bidini kana agama walakin tastakillu tetapi nasibuk anjeun biwadhaifin ibadati kalawan pirang-pirang pagawean ibadah minad dzikri tina seperti zikir wa tasbih sareng tasbih maca tasbih wal qiraati sareng maca Quran wa sholati sareng maca sholawat. Dalika mangkari itu istighol eta min darajatil abidina tina sapalihna pirang-pirang derajat ayeuna tukang ibadah kabeh. Wasairi sholihin sareng ayeuna laku lampahna jalma-jalma soleh. Watakun jeung aya anjeun ta edon deui bidalika kalawan itu istighol eta minal faizina kalbetkeun ti jalma nu bagja kabeh. Al-halatus salisatu ari tingkah anu nomor katilu eta antas tagilla nyibukeun anjeun bima kalawan perkara yasilu anu nepi anu ayeuna nepi minhu ti itu mate non khairun kasayan ilal muslimina pikeun pirang-pirang jalma muslim. Wa yadkhulu sareng ayeuna jadi asup bihi sababna naon sururun kabungah ala qurubil mukminina kana pirang-pirang hatena jalma mukminin. Ayat tayassar wa tanapi jadi gampang bihi kalawan naon al-amalu sholihatu pirang-pirang amal soleh disolihina pikeun pirang-pirang jalma soleh kahidmatil fuqaha'i seperti ngahidmah ka ahli fikih wasupiyati sareng ahli tasawuf wa ahli dini sareng ahli agama wa taradudi sareng ayeuna bulak-balik bias walihim tina pirang-pirang kasibukana fuqaha wasai sareng ayeuna amal tanapi berangkat amal piit amil fuqara'i dina mereka daharan ka pirang-pirang jalma fakir wal masakini sareng pirang-pirang jalma miskin wa taradudi sareng ayeuna bulak-balik masaan umpamana alal mardo ayeuna ka pirang-pirang jalma nu garering bil iadati ku cara ngalayat wa alal janaizi jeung ka pirang-pirang janazah bitasyi kalawan ayeuna bitasyi kalawan ayeuna ngagiring atanapi nganterkeun ka makam kalawan ayeuna ngiringkeun ka makam pakulu dalika mangkari sakabehna itu antas tagilla eta afdalu deui utami minan nawafil tinimbang pirang-pirang ibadah sunat fa inna hadhihi maka saestuna itu zalika eta ibadatun pirang-pirang ibadah wa biha sareng eta tetep tina itu ibadat ripun ari ayeuna kamanfaatan lil muslimina pikeun pirang-pirang jalma muslim. Al-halatu rabiatu ari tingkah nomor kaopat eta Allah taqwa Allah ayeuna kitu Allah tukawin tekuat anjeun ala dalika kana itu amal pastagil maka sibuk anjeun bihajatika kalawan ayeuna pangabutuh anjeun iktisaban karena arah-arah gawe kasab ala nafsika ka awak anjeun wa ala iyalika atawa ayeuna pikeun keluarga anjeun wa qad salima sareng nyata-nyata geus salamet saal muslimuna pirang-pirang jalma muslimin kati anjeun wa amanu sareng ayeuna aman ngarasa aman itu muslimin min lisanika tina lisan anjeun wa yadika sareng leungeun anjeun wa salima sareng salamet laka pikeun anjeun non dinu ka agama anjeun idlam tartakib karna teu ngalakonan anjeun maksiatan kana maksiat patanalu mangka meunang anjeun bakal menang anjeun bidalika kau sabab itu iktisab darajata ashabil yamini kana darajatna ashabul yamin ilam takun lamun taya anjeun teh eta min ahli tarqi ti sapalihna ahli munggah
tanapi naik ila maqamati sabikina ka pirang-pirang makom nu tos diparayun kabeh. Pada mangkari al-kasbu eta aqallu darajati pang setik-tikna darajat. Setik-tikna pirang-pirang darajat di maqamati dini tina pirang-pirang makom agama. Wa ma sareng ari perkara badahada sabadana ieu madkur minal halah. Ieu kabeh geus diakurkeun disesuaikeun logatan teh jeung sarahna kitu mun tina rujuk tuturkeun pokona mah. Insyaallah ngeunaheun ke nyurahna. Wadalika arit menteri teh. Ada bahwa mah jeung ari perkara maksudna teh darajat badahada sabadana ieu madkur minal halah. Eta bahwa mangkari itu mate eta min maroti isyayatini tina ayeuna sapalihna tempat ngeunahana setan, tempat ngeunahana pirang-pirang setan. Wadalika ari itu mak teh eta bi antas tagila ku cara ayeuna nyibukeun anjeun walinya dusan ngarinyungkeun pangraksa eta bilai kalawan Allah bima kalawan perkara yuhdi mun matak ngarubuhkeun itu madinaka kana agama anjeun. Waktu adiatan api ngalarakeun itu milaraan abdan kahiji hamba min ibadillah itu pirang-pirang hamba Allah Ta'ala. Rutbatal halikina ae pahadihi rutbatul halikin. Pahadina dibuang pahadihi makari itu mate rutbatul halikina darajatna pirang-pirang jalma nu ruksak kabeh. Wayaka maka nabihan anjeun antakuna jadi anjeun teh tapi hadat tabaqati tina ieu pangkat tanapi lapisan. Walam sareng kedah uninga anjeun anal abda saesun ayeuna hamba teh pihaki dinihi dina hak agamana ieu si abad eta ala salasi darajatin kabagi kana tilu pirang-pirang darajat. Imma salimin anakalana nu salamat bahwa ari salimah eta al muktasiru jalma anu ngaringkes ala adail paraidi ayeuna kana ngalaksanakeun pirang-pirang kaparduan wa tarkil ma'asi sareng ninggalkeun pirang-pirang pamaksiatan. Aw robihin atanapi anakalana anu batian wa huwa ari tu robih eta al mutatawwi'u jalma nu tukang migawe karena Allah. Jalma ayeuna nu migawe karena Allah bil qurbati kawan pirang-pirang ayeuna sapirang-pirang nakorupkeun diri wan nawafili sareng pirang-pirang pasunatan. Aw khosirin atanapi anakalana datakeun kana saliman atanapi anakalana jalma nu rugi wa huwa ari khosir eta al muksiru jalma nu gagabah nu lalawora anil lawazini tina pirang-pirang kawajiban. Pailam takdir maka lamun teu kawasa anjeun antakuna kana aya anjeun teh tarobihan sebagai jalma nu ayeuna untung paistahid maka kudu ayeuna berusaha anjeun antakuna kana jadi anjeun teh eta saliman jalma nu salamet wa iyyaka sareng kedah nebihan anjeun summa iyyaka satras kedah nebihan anjeun aya istanib antakuna kedah aya anjeun teh eta antakuna jadi anjeun teh eta khosirun jalma nu rugi wal abdu sareng ari hamba pihaki sairil ibadi tina hakna ayeuna sakakalina pirang-pirang hamba teh eta lahu eta tetep pikeun itu abad teh salah sudarojatin alit itu pirang-pirang derajat. Al ula darajat kahiji eta ayunazzala ditempatkeun itu si abid bihakim dina hakna itu ibad manjilatal kiramil bararati dina tempat pirang-pirang jalma anu mulia bi manjilatal karomi dina tempat pirang-pirang jalma nu mulia al bararati pirang-pirang anu baragus minal malaikati tina malaikat bahwa ari itu abad teh eta ayas berusaha abad piagrodihim tina pirang-pirang sejakna itu ibadah ribkon karena arah-arah gawe manfaat bihim kalawan itu ibad
wa idkhalan sareng karena arah-arah ngasupkeun li sururi pikeun kabungah ala qulubihim kana pirang-pirang hatena itu ibad. Asaniatu ari nomor kaduana eta ayu nazzala ditempatkeun si abad teh hakim dina hakna ibad manzilatal bahimi dina saumpamana tempatna ayana sasatuan wal jamadati sareng pirang-pirang benda mati walayana luhum mangka ayana teu ngahontal atana pingeunaan ka itu ibad naon khairuhu kasayana abad walakin yakupu tetapi na nyegah itu abad anhum itu ibad syarahu kana gorengna itu si abad. Asari satu ari ayana darajat anu katilu nama eta ayeuna zala ditempatkeun abad teh hakim dina hakna ibad teh manzilatal aqribi dina tempat ayana pirang-pirang kalajengking wal hayati sareng pirang-pirang oray wasibai sareng satu galak ad-doriyati anu ayeuna sok ngamadaratkeun atanapi nu berbahaya layurja anu teu diarep-arep nu khairu kasayana itu abad wayut tako sareng dipikasieun naon syaruhu kagorenga itu abad pailam takdir maka lamun teu kawasa anjeun ala antal tahiko kana nyarupaan anjeun atanapi nemu anjeun kana nyarupaan anjeun weh bi ibkil malaikati kalawan kamulyaan malaikat pahdar maka kurusieun anjeun atanapi waspada anjeun antan zula kana ayeuna turun anjeun anta teh andarajatil bahimi tina darajatna pirang-pirang sesatuan wal jamadati sareng pirang-pirang benda mati ila marotibil aqribi pindah ka pirang-pirang darajatna ayeuna kalajengking wal hayati sareng oray-oray wasibai jeung satu galak adoriyati anu ngabahayakeun pain rodita maka lamun ridho anjeun rela anjeun dinapsika pikeun awak anjeun annuzula kana turun min a'la iliyina ti anu pangluhur-luhurna pirang-pirang darajat nu luhur wala tardo mangka terido anjeun laha pikeun ieu nafsika bil hawa kalawan ayeuna hawa nafsu bil huwi lain bil huwi kalawan ayeuna turun ila asfali sapilina ka anu pangleuwih handapna darajat anu handap kabeh pa'ala alaka mangka manawa mudah-mudahan anjeun eta tanju salamet anjeun anu teh kapapan dina kaayaan sacukupna laka henteu manfaat keur anjeun wala alaika sareng teu madarat ka anjeun wa alaika mangka eta tetep natepan ka anjeun pi baya dina harika dina ayeuna bodasna beurang anjeun Allah tastagila ari teu nyibukeun anjeun ila bima aing kalon perkara yang paukeun manfaat maka anjeun bima dika pikeun tempat pambalikan anjeun au ma'asyika atanapi kahirupan anjeun alladzi la tastagni anu teu sugih anjeun anil istianati tina ayeuna minta tulung bihi kalawan ladzi alama dika pikeun ayeuna akhirat anjeun fa in ajazta maka lamun apes anjeun anil qiyami tina ngalaksanakeun bihaqi dinika kalawan hak agama anjeun ma'a mukhalatu tina sisata campur jeung manusia wa kunta sareng ayeuna nyampuran manusia wa kunta sareng aya anjeun teh eta latas selamat anjeun fal uzlatu makari uzlah eta laluhi utami wa alaika maka kedah netepan anjeun biha kalawan uzlah papiha maka eta tina uzlah andaya tu ari kasalamet ari ayeuna kasalamatan wa salamatu tegasna kasalamatan
Pain kanat maka lamun aya non alwasawisu pirang-pirang waswas pil uzlati tina uzlah teh eta tuja dibuka narik wasawis narik wasawis ka anjeun ila makana perkara layar do anu teu mikarido sa Allah taala walam takdir sareng teu kawasa anjeun ala qaumiha kana ngekangna atapi ngekarna kana ngekangna itu nafsu biwadai fil ibadati kalawan pirang-pirang pagawean pirang-pirang ibadah wa alaika maka netepan anjeun binomi kalawan sare geus sakirana bentak matak maksiat mah maning sare we bahwa makari itu naum eta asanu awalika pangsaya-sayana pirang-pirang tingkah anjeun wa awalina sareng pirang-pirang tingkah kami ida ajazna nalikana apes kami anil gonimati tina gonimah rodina ridho kami bisalamati kalawan salamat bil hazimati dina ayeuna eleh kami ridho selamat meskipun ayeuna kalah. Udah dari sare merek nyieun amal ibadah naon gitu. Halus tapi goreng tapi halus. Bisalamati bila hazimati ahissa bihaliman kala hadina bisa mati bil hazimati pahisa mangka kacida hinana mangka kacida hinana naon bihaliman kalawan tingkahna jalma salamatu dinihi anu ari kasalmatan agamana si man teh eta pita tili hayatihi dina ayana nyuwungkeun hirupna itu man idin naum karena ari sare teh eta akhul mauti dulurna maut bahwa ari naum eta ta'tilul hayati nyuwungkeun atanapi nganggurkeun hirup ngalalebar hirup wal tihakun sareng ayeuna nyarupakeun atanapi ngamulhakeun nyarupakeun bil jamadati kalawan pirang-pirang benda mati adabul istidadi lisairi sholawat